orang teh kira-kira ngesasukeun jalmaan berehan atau acan. Lamun teu acan kira-kira urang bade kumaha ayeuna. Teh sebagian orang Allah dina Al-Qur'an, Allah marobah ka hiji jalma terkecuali eta ngarubah diri pribadina. Yang urang hari selamat aya bab jadinya akhirat nyaeta urang teh kudu aya sifat bereha. Nah karina sapujeun-pujeun urang harta na anu dibikeun, pujeun-pujeun urang ilmu na anu dibikeun. Kadang-kadang juara urang lain urang. Saling lain dengan empatan urang. Saukur urang angkenan samentawis. Ka urang mah mimipina eueuh. Terus urang aya pasti bakal eueuh. Nah, tapi mana eta jelema kadang-kadang loba bisa jelema anu sifat koret. Tapi mereka hese, sak jahe mereka. Tah, gitu. Eta sifat saha? Oh, sifat ibu, sifat bapak, segala gitunya. Tapi orang hayang selamat, tapi kadang-kadang karena perkara menyelamatkan orang di kehidupan. Dek selamat kumaha? Ada orang hayang mendapatkan karena surga Gusti Allah, tapi orang tataneman lain tataneman anu di surga. Cek sebagian nyaeta urang teh salah sabrios we nomor kahiji dilebetkeun balad na nyaeta nafsu mulhimah teh bere. Tapi mudah-mudahan urang sadaya sifatna aya sifat bere.